Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi robbi kodaratin maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kendei. Sareng simkuring kang tile dina acara cerita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda. Masih dina judul carita Jakarana anu mana ieu carita hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan Nyi Arum Rengganis katut Mang Japar anu mana harita nuju aya di hiji patempatan nyatana di bumina sinini katut Nyi Mayang. Kumaha tumitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Pangna ieu jalmi tiasa aya di dieu teh ari anu sanyana mah euceuk geus nyaksian kana sagala rupa anu kajadian di lembur Sindang Sari. Tapi nya hampura rumasa euceuk teu bisa nulungan. Tapi lain harti embung, tapi memang terus terang euceuk teu mampu lamun kudu patelak jeung komplotan garung anu ayeuna geus ngawasa di lembur Sindang. Jadi euceuk teh ngan ukur bisa nyaksian ti kaanggangan. Tak kitu anu sabenerna mah. Itu cenah ceuk Nyi Mayang terus rumenghap narik napas panjang. Oh janten teteh tetos terangnya. Teras kumaha cariosana atuh tiasa pendak sareng Mang Japar. Puguh kieu tadi teh. Waktos anjeunna dibalangkeun ku Ki Badrowi teras diudag ku euceuk. Samemeh awakna ragrag kana lemahnya ditulungan anu saterusna dibawa ka dieu. Sarta diubaran ku Nini. Geus kitu euceuk teh gura-giru indit deui ari anu dimaksud rek nitenan kayan urang lembur. Tapi pareng tadi di jalan ngadenge sora anu jejeritan sarta terus ku euceuk disampeurkeun. Ari pek nempo ai jeung si Jupri keur galungan. Tah kitu tadi teh. Pamila lakon anu salengkepna mah kieu geura. Nyi Mayang ngadadarkeun carita anu kaalaman ku dirina tadi beurang. Dina mangsa nyaksian katalengesan anu jadi bapana ku urang lembur. Tapi saeutik oge teu wani nembongan ngan saukur nitenan bae di tempat anu buni. Lantaran Nyi Mayang oge sadar lamun manehna nembongan sareta terang-terangan ngabelaan urang lembur, geus pasti kudu wani adu hareupan jeung bapana Ki Badrowi. Oh janten kitu cariosna teh. Nini kitu deui ka Teh Mayang abdi kalintang ngahaturkeun rebu nuhun kana sagala rupi pitulungna. Margi saupami teu aya teteh sareng Nini. Nya duka kumaha nasib abdi sareng Mang Japar. Kitu cenah ceuk Nyi Arum nyaritana dumareuda. Samalah terus ngusap cimata ku tungtung bajuna anu katempo meuni saroek matak pi karunyaeun. Tapi sok sanajan dina kayaan kitu tapi tetep teu matak ngurangan kana kageulisana. Sedengkeun Nyi Mayang harita teu ngawalon, tapi kalah terus bae ngahuleng dina jero hate Nyi Mayang kacida pisan ngarasa sedih jeung nalangsa. Lantaran anu tumiba ka Nyi Arum jeung Ki Japar kitu deui ka sakabeh urang lembur Sindang Sari alatan akibat tina laku lampah anu jadi bapana. Samalah ku ayeuna Nyi Mayang jadi ngarasa hirupna gede dosa. Ari sabab manehna teu bisa ngeureunkeun kana sagala pagawean jahat Ki Badrowi jeung anak buahna. Teu bisa ngeureunkeun kana sagala pagawean jahat Ki Badrowi jeung anak buahna.
Sedengkeun sinini sanggeus ngadenge kana lalakon anu kalaman ku Nyi Arum katempo meuni rumahu kawantu ngarasa watir. Ai, geus bae ayeuna mah teu kudu kaloba pikiran. Lantaran hidup jeung anu jadi emang geus salamat. Tah ayeuna geura jawab nah saha atuh Nyai teh lantaran ini hayang apal. Tanya sinini bari neuteup meuni antep ka Nyi Arum. Nyidikeun kana rupana. Sumuhun ini nepangkeun atuh pami abdi mawasta teh pun Arum rengganis. Pami kawit mah di lembur Sindang Sari. Nyi Arum nyebutkeun ngaran bari gancang solongkrong munjungan ka sinini kitu deui ka Nyi Mayang lantaran tadi mah can kaburu da kapopohokeun. Oh, jadi hidup teh Nyi Arum rengganisnya. Alus geuning ngaran teh beut nurup cupu kana rupa katutangtungan hidup anu gelis. Ceuk sinini teu asa-asa muji ka Nyi Arum anu boga rupa geulis sarta ditambah ku tangtunganan anu memang taya cawadeuna. Hatur nuhun ini. Walon Nyi Arum bari imut terus tungkul sabab era dipuji ku sinini. Sok padahal mah sinini oge ngabogaan incu nyata Nyi Mayang anu sarua geulisna. Punten ini abdi teh bade ngiring tumaros. Nya sok wae teu nanaon rek nanya mah. Kurapok kadinya. Nini, abdi teh bade terus terang wae ngaraos salempang kana kayaana Mang Japar. Margi geuning duwi ka ayeuna Mang Japar teu acan emut. Hidup teh hariwang ngeunaan Mang hidup. Memang nya tatuna teh kawilang parna utamana anu aya dina cangkeng. Tapi sabisa-bisa kunini tadi geus diubaran. Tapi ngeunaan cager jeung teu nama teuing dan ini oge teu bisa nangtukeun. Lantaran ari nu nyageurkeun mah ngan kersana pangeran anu maha kawasa. Dari urang mangan saukur ikhtiar. Tapi ari pamenta mah nya boga-moga Mang hidup teh bisa cagur deui cara sabihara sabihari. Sarta ikhtiar urang diijabah ku mantena. Walon sinini nyaritana Daria di Bandungan ku Nyi Arum jeung Nyi Mayang. Nini, pamisalira teh saha teh ya? Nanging satu acan hapunten wereh abdi parantos kumawan tuntat taros kasalira. Jadi Nyai teh hayang apal kan ini. Nyahog bae teu nanaon pasti kunini oge bakal dibejakon. Ari nini mah anu katelah teh Iswari baheula mah. Tapi lamun teu salah eta oge da puguh geus lila tara aya anu nyebut ngaran. Nya jadi poho deui da puguh geus kolot. Tah tapi lamun ieu mah incu nini anu ngan hiji-hijina ngaranna Mayang Sari. Rupana geulis sarua jeung Nyai sarta umurna oge moal beda jauh sigana. Jawab sinini nyebutkeun ngaranna jeung ngaran incuna Nyi Mayang. Ngadenge kitu Nyi Arum ngarasa bungah lantaran keur aya dina kayaan susah aya anu nulungan. Kitu deui sinini jeung Nyi Mayang sarua bungahna bisa tepung jeung Nyi Arum. Hatur nuhun atuh nini parantos ditepangkeun. Abdi kalintang ngaraos bingahna. Sakali deui hatur nuhun ka nini kalih ka Teh Mayang. Sami-sami ai. Nya geus kitu mah prung tiluanana ngarobrol meuni uplek bari nungguan Ki Japar anu harita can keneh sadar. Nyi Arum harita disuguhan sakumaha mistina kasema. Nya puguh bae atuh ngarasa bunga. Komo deui ningali sikep sinini jeung Nyi Mayang anu tetela meuni hade sarta akuan teu matak pikaeraeun. Kaayaan beuki maju kaburit sora tongeret reang di sarada patembalan jeung baturna. Paselang jeung sora manuk piit anu rarici tina dahan pating ngaracelog liangan pamondokan. Sedengkeun hawa beuki tiis. Buri teh karasa tiis. Sedengkeun hawa beuki buri teh karasa beuki tiis meuni nyacap. Geuning teu karasa geus burit ieu teh.
Sok geuwat ka ditu gora kacarai nyai sarta gora bararesi bisi kaburu poek manten. Ceuk si Nini bari ngareret ka incuna jeung Nyi Arum. Leres teu sonten geuning ieu teh Nini. Nya geus purit sok buru ka ditu ajak si nyai. Terus engke beres salin ku baju anu bersih. Karunya geuning eta bajuna meuli karotor jeung sarowe kitu. Kawasna mah meureun ti kakarait kana cucuk. Ceuk si Nini bari neuteup ka Nyi Arum anu kaayana matak pikawatireun. Leres Nini abdi teh ti kakarait tadi teh. Margi lumpat sakelumpat lampet da sieun aya anu ngudag. Tapi alhamdulillah ayeuna mah abdi tos salamat. Syukur ayeuna mah hidup geus salamat, geus teu kudu loba kasieun. Lantaran ayeuna mah hidup aya di tempat anu aman. Sok buru atuh ka ditu gora arinit kacarai mah. Ceuk si Nini, nya geus kitu mah Nyi Mayang jeung Nyi Arum terus jung narangtung leos ka tukang kebat muru kepancuran rek bebarsih. Sedengkeun si Nini ngajentul diuk sorangan yang hareupan Ki Japar anu keur kapiuhan. Kasugri kaum dangu cag urang tinggalkeun heula kayaan Nyi Arum jeung Ki Japar anu harita keur aya di wewengkon Tegal Honje di tempat padumukana Nyi Mayang jeung si Nini. Ayeuna urang malikan heula ka tukang nyaritakeun kayaan di lembur Sindang Sari. Ki Badrowi harita kacida pisan ambakna. Beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum huntuna kekerot panon boloto tepugu hatena ngarasahan jelu. Burilak matana kapakuwu jeung Ambrodiah anu keur pating kudupruk deukeut tihang. Aok nyentak ugu atuh duanana meuni pating guru bugrewas. Kuwu, sia mah gableg anak teh teu beunang dipikanya Make jeung ger kabur dasar awewe teh nya hoji untung. Ku sabab kitu si laing montong nyalahkeun dewek lamun engke manehna cilaka. Satadina dewek teh lebar ku geulisna sarta boga niat cerek mikanya Tapi geuning kalah kabur teu narima kana kanyaah aing. Ceuk Ki Badrowi nyaritana poporongos leungeunna tutunjuk kana beungeut Pakowu. Anu katempo awakna mending ngaleper beungeutna sepa. Dasar awewe beleguk anu kitu patut bah. Teu bisa dipikanya sok padahal manehna terek disenangkeun nya bah. Ceuk si Oded bari melong ka guruna anu keur ngabadegan nangtung nyeklan iteuk. Dasar awewe teu uyahan. Lamun engke beunang dikerekap sia ku aing mah moal dilepaskeun. Jawab Ki Badrowi katara bangun anu gemes. Kerekep we kadinya bah. Ari geus kieu kumaha guru? Itu urang lembur anu ngajaroprak rek dikumahakeun satuluyna. Tanya si Oded bari tutunjuk ka si Ajo jeung ka sakabeh urang lembur anu harita keur ngajaroprak keneh bari humarurung. Samalah teu jauh ti dinya katempo si Keling, si Dodeng, si Asdur jeung si Juha keur ngabaradegan nangtung ngajaragaan sakabeh urang lembur. Lantaran bisi aya anu kabur. Kieu ayeuna mah Oded. Sok gancang kumpulkeun urang lembur, gusur kabehna ka dieu ka hareupeun dewek. Lamun aya anu wani ngahalangan, urang sakalian podadan tuman. Teu nurut ka aing mah podadan we pokona mah, tong asa-asa. Ceuk Ki Badrowi nita sangkan ngumpulkeun sakabeh urang lembur anu katempona geus teu walakaya. Barang narima parentah kitu, si Oded jeung baturna geus teu hararese gancang ngumpulkeun urang lembur anu keur ngajaroprak senahar udang. Satuluyna senadariuk ngajajar yang hareupan ka Ki Badrowi. Nya kitu deui si Ajo, si Ojon, Mang Odin jeung baturna kabeh dariuk sarta saurang oge taya anu bisa nolak. Da puguh palaur maranehna di paraehan.
Nya sabot keur kitu. Durug-dug Ki Badrowi ngagusur Pakuwu jeung Amburodia. Terus dipaksa senadiuk bareng jeung anu loba. Sok sanajan dina hate Pakuwu hayang barontak, tapi nyadalah di kumaha kawan tu teboga kamampuhan pikeun ngalawan. Kasakumna kadang warga lembur Sindang Sari. Dengekeun ku si laing sakabeh. Di syarat ayeuna kaharep, ieu lembur teh rek dipingpin ku dewek. Tah kulantaran kitu lamun si laing harayang keneh cicing di ieu lembur, sarta hayang paranjang umur, nya sakabehna kudu nurut kana peraturan anu dijieun ku dewek. Dah kitu kumaha kaharti? Cing sok atuh jawab ku sararea kaharti atawa henteu caritaan dewek. Ayo jawab. Ceuk Ki Badrowi nyaritana tandes Turdaria. Samalah ditungtungan kutumanya kasakumna urang lembur anu araya di dinya. Sakur anu harita ngadenge sajongjongan mah ngan ukur silih reret jeung baturna. Da puguh can ngareti kana maksud jeung tujuan Ki Badrowi. Sararea ukur jarempe eueuh anu ngawalon. Nah si laing teh ditanya ku dewek. Saurang oge eueuh anu ngajawab nah parir kitu si laing teh. Tanya Ki Badrowi bari molotot huntuna kekerot. Sabab keheul taya anu ngawalon. Sigana can kahartieun bah matak jarempe oge. Cing tanya sakali deui. Ai heueuh bener juha. Sigana mah can kahartieun meureun nya. Cing rada bedas atuh bah. Lantaran ngarah gancang kadenge jeung kaharti ku maranehna. Malum urang lambur balalegu kabeh. Ceuk si Asdur harita ngengklokan kana caritaan Ki Badrowi. Asdur manggas cempe sia. Montong bepiluan ngomong. Dewek teh ngomong teh ieu geus renge-renge. Beda aku kudu teu kadengieun mah. Saenggeus nyarita kitu. Jep atuh eueuh anu cacarita. Sakabehna terus jarempe pok Ki Badrowi kadenge cacarita deui ditujukeun ka sakabeh urang lembur. Pada kadang warga lembur Sindang Sari anu ayeuna keur ngarumpul di ieu tempat. Dengekeun ku sadarea. Dimimiti ayeuna jeung saterusna, lamun marane harayang keneh cicing di ieu heug ku dewek moal diganggu jeung moal dikukumaha. Sarata sagala rupana bakal aman. Tapi aya syaratna nyaeta satengah tina penghasilan marane sakabeh kudu disetorkeun ka dewek. Cindekna mah kudu dibagi dua. Tah sakitu peraturan teh kumaha kaharati ku sadarea. Ceuk Ki Badrowi nyaritana leuwih bedas tibatan tadi. Sedengkeun panona terus rutret nitenan ka sakabeh urang lembur anu keur hempak dariuk parijeng maralohok. Tapi saurang oge acan aya anu ngawalon kalah terus ngaharuleng. Masing-masing hatena ngarasa berat. Barang nyaksian saurang oge eueuh anu ngajawab kana caritaana. Awok atuh Ki Badrowi nyentak beungeutna geuneuk dadareng haperanjug da pogoh ambek asa teu dihargaan ku balarea. Jawab atuh sagoblok. Beda aku teu kadenge jeung teu ngarti kana caritaan dewek. Atawa pura-pura teu ngadenge sia teh. Ki Badrowi molotot sabab bakat ku ambek. Kerwek ngajewang baju saurang lalaki anu geus katempo umuran anu tayalian timang Dodo bapana si Ojon. Sarta terus awakna dijungjungkeun ka luhur ku leungeun sabelah meuni kawas anu hampang. Nya puguh bae atuh Mang Dodo teh meuni roroesan. Beungeutna katara pias inggis manehna dibalangkeun cara Ki Japar. Aduh, ampun agan, ampun. Kitu cenah ceuk Mang Dodo estuning matak pikawatireun. Sedengkeun si Ojon nya kitu deui baturna anu sejen ukurna ringalikeun.
Awakna ngeleper saurang oge taya anu bisa nulungan da puguh sieun ku Ki Badrowi jeung sakabeh anak buahna anu harita keur ngabaradegan angtung bari pating polotot. Jempes ya, bisi dibalangkeun geura ku dewek. Ceuk Ki Badrowi nitah jempe ka Mang Dodo anu keur kokoceakan. Ampun juragan, kuring mau ulah dibalangkeun. Ampun. Ceuk Mang Dodo kadenge minta ampun hayang dipikarunya ku Ki Badrowi. Heug sia si laing ku aing jebede ampun. Tapi kira-kiranya si laing rek ngagugu kana sakabeh pelaturan je dewek? Cing sok jawab anu bener. Tapi kudu inget sia montong wani heureuy ka dewek mah. Ari sabab taruhana nyawa si laing jeung sakabeh kulawarga sia. Mangga juragan. Kuring tangtu rek nurut kakakna aturan. Asal kuring sakulawarga ulah dipaehan. Jawab Mang Dodo kapaksa nyanggupan kana pamenta Ki Badrowi. Sabab eueuh deui pilihan pikeun dirina. Ceuk pikirna anu penting kulawargana salamat. Ade lamun kitu manaha lain ti tadi nyarita kitu teh. Ceuk Ki Badrowi bari ngalesotkeun awak Mang Dodo sakaligus. Gubrag ninggang lemah awakna ti beubeut. Nya puguh Mang Dodo muringis nahan kanyeri. Sakabeh urang lembur. Kumaha si laing rek nurut kana aturan atawa moal? Sok buru jawab anu bener. Tanya Ki Badrowi bari ngulang-ulang iteukna rek dibabukeun. Samalah bari jeung terus diputeurkeun luhureun sirah. Sorana mening ngahiung bangbaraan sigana lamun eta iteukkeunna kana sirah. Geus pasti bakal bencar. Barang ningali kitu puguh atuh sakabeh murungkut bakat ku sieun. Karasaan mah geus asa bek bae maranehna dibabuku iteuk gagaman Ki Badrowi. Buru sia jawab. Lamun henteu bencar eta hulu teh. Ceuk Ki Badrowi bari terus muterkeun iteukna. Ditanya kitu pok si Ajong ngajawab. Da puguh bakat ku sieun inggis Ki Badrowi ngabinasa urang lembur. Og atuh kuring rek nurut kana kahayang anjeun. Tapi omat kuring salarea ulah aya nu dipaehan. Ceuk si Ajo akhirna mah nyanggupan. Samalah anu sejena oge harita ampir bareng ngajawab rek nyanggupan kana pamenta Ki Badrowi. Sedengkeun pakuwu barang nyaksian kana eta kajadian haptena meni ngarakacak sedih. Lantaran ngarasa watir ka sakabeh kadang wargana hayang nulungan tapi teu kaduga. Si laing sakabeh moal aya anu dipaehan. Asal sing ingat si laing sakabeh kudu daek nurut. Tah ayeuna sok kaditu si laing sakabeh geura barali. Sarata ulah poho sagala rupa anu geus diparentahkeun ku dewek tadi, bewarakeun ka sakumna pangeus si lembur. Tah ngeunaan si laing kubu, wayahna montong incah ka mamana. Ceuk Ki Badrowi bari mureleng ka pakuwu jeung bojona. Nya saenggeus kitu jung anu sejena sarareana rangtung satuluyna mah terus atuh baralik ka imahna sewang-sewangan. Bari mawahap teh anu pinuh ku kahariwang. Guru, ari si kubu jeung pamajikanna ieu rek dikumahakeun ieu teh yeuh? Tanya si Oded bari melong ka guruna. Si kubu jeung pamajikanna mah tong seuna ingkah ka mamana. Minangka pancingan ngarah anakna daek datang ka dieu. Jeung deui urang tangtu butuh keur badega lumayan ngarah aya anu nyadiakeun kajahadan. Walon Ki Badrowi bari ngareret ka pakuwu anu katempo paromana meuni alum. Ade ta usul teh guru. Bener memang lumayan keur badega. Ngarah urang teu kudu hese capek ari aya anu ngaulaan mah. Nya sakali-kali hirup teh aya anu ngasongan kadaharan teu dekul-dekul sorangan. Kitu asdur pikiran dewek oge. Tah ayeuna mah si kubu jeung pamajikanna seuna asup ka imah. Sarta buru seuna nyadiakeun kadaharan lantaran dewek geus lapar hayang dahar.
Ceuk Ki Badrawi. Sangeunahna mere parentah ka Pakuwu jeung bojona sangkan nyadiakeun kadaharan keur maranehna. Ngadengi kitu puguh atuh Pakuwu meuni kekrot hate panas ngaheab asa diduruk. Samalah lamun kongang mah geus hayang kumaha. Tapi hanjakal pisan. Pakuwu teu boga pisan kakuatan pikeun ngalawan. Jadi ku harita mah kapaksa kudu narima kana eta kayaan. Pakuwu jeung bojona harita terus sena asup ka jero imah dituturkeun ku si Asdur. Sarta kebat ka dapur gok amprok jeung biijah anu keur diuk cameot di juru. Geus kitu tiluana diparentah sangkan nyadiakeun kadaharan. Sanggeus rengse mere papatah. Si Asdur manehna tuluy ka jero deui labas katepas. Breh katempo guruna keur diuk tumpang kaki. Awakna ngadayagdag kana kursi bangun anu tumaninah pisan. Sedengkeun si Oded jeung anu sejena kabeh dariuk dihandap ngariung bari ngalepus udud. Nempok kitu gek si Asdur diuk jeung baturna. Rung ngarobrol nyawalakeun rancana satuluyna. Mangsa alam harita geus maju ka sore samalah geus liwat ti bada asar. Kadaharan anu dipenta geus sadia brak atuh Ki Badrawi dalahar paronyo pisan ngariung bala kecerakan. Sareng sena dalahar urung deui ngarobrol suka seuri gerumbira. Ti saret harita mitra. Ki Badrawi jeung sakabeh anak buahna nyicingan imah Pakuwu. Sok sanajan kasebutna di imah batur. Tapi pikeun maranehna mah saeutik oge teu ngarasa tumarumpang sarta teu boga kaera. Kayaan beuki maju kaburit, sora tongeret reang di sarada patembalan. Paselang jeung sora manuk anu raricit dina dahan. Sabot keur kitu. Di kajauhan harita rentang-rentang aya anu datang sarta muru kadinya. Lempangna rumanggieung sukuna oge ingkud-ingkudan katempo bangun anu ripuh pisan. Barang ningali kitu Ki Badrawi jeung anu sejen caruring hak terus ngawaskeun kanu keur lempang anu geus rek anjog ka palebah dinya. Jung Ki Badrawi nangtung geuwat muru ka lawang. Hai kunaon dari silaing Jupri? Geuning meuni bangun anu ripuh. Jeung deui mana anak si Kuwu? Ki Badrawi langsung tumanya ka si Jupri anu harita ka karajol. Aduh, bah. Apes kuring teh, bah. Jawab si Jupri bari ngahegak sakujur awakna ngoprot ku kesang. Apes? Nah apes kunaon si lain ja Jupri? Jeung deui mana anakna si Kuwu anu gelis? Piraku teu kasusul? Tanya Ki Badrawi tarangna meuni kerung. Sedengkeun panon mureleng ka si Jupri. Ya eta bah anak si Kuwu teh tu kabawa. Walon si Jupri kalacat unggah ka tepas brek diuk deukeut lawang. Kumaha? Anak si Kuwu teh kabawa? Asa piraku sia teu sanggup newak awewe sasiki. Nyaan balagung sia eueuh ka becus. Ceuk Ki Badrawi. Poporongos huntuna kekerot teu panuju kana pagawean si Jupri. Sedengkeun si Oded jeung anu sejena taya anu pipilweun ngomong. Sakaben harita jerem teh bae bari ngabandungan. Heula ba ulah waka ambak. Lantaran kuring teu hasil teh tangtu aya anu jadi sababda. Jadi dina hal ieu Abah kudu ngadengekeun heula lalakon kuring. Ulah langsung sesantak atuh bah. Nyanaon atuh anu jadi sababnya. Sok buru caritakeun. Kuring tadi teh geus hasil newak anak si Kuwu. Tapi hanjak kalubas deui alatan kaburu datang anak Abah nyimayang anu nulungan. Samalam hadatangna oge teu kajahuan nepi ka kuring kabogohan. Tah tonggong kuring digebugan ku popongkol sagede pigulang logon. Nepi ka aya kana sababaraha kali. Terus mukmek merpek teu mere lolongkrang. Ya pung watu kuring teh bisa ngalawan Abah. Lantaran kanjerican oge logit geus bek deui. Pamustungana tah tempo bincurang kuring meuni bareuh. Lantaran dibabuk satakerna atuh.
Kitu deui walikat meni nyeri. Pokona maripu kuring teh bah. Sanggeus kitu terus baranehna teh buru-buru mawa Nyi Arum. Kukuring diudag oge teu kasusul lalu bata gancang pisan. Saja bati kitu kuring teu bisa gancang sabab suku nyeri. Tak kitu lalakon teh bah. Jadi lamun abah rek ngambek ulah ka kuring. Carikan we anak abah sorangan anu bedegong. Ceuk si Jupri nyaritana panjang lebar. Leungeun pepeta sabab sieun teu dipercaya ku guruna. Dina palebah nyaritakeunna estuning bisa pisan, tapi ngeunaan manehna anu boga niat rek maksa mirusak ka Nyi Arum teu dibejakeun. Da puguh sieun. Ari Ki Badrowi barang ngadenge kana keterangan ti si Jupri anu sarupa kitu. Puguh atuh menibun celik puntuna kekerot ambek ka Nyi Mayang anu jadi anakna. Anu tetela ayeuna mah beuki jelas geus wani ngahalangan kana pagawean manehna. Mayang. Nyaha maneh teh beut asa kacida teuing. Lamun seuk panggih dicangcang sia moal dilepaskeun. Dasar budak bangkar wadah. Salilana teu weleh musingkeun kanu jadi kolot teh. Ceuk Ki Badrowi katara beungeutna meuni beureum. Ambek kanu jadi anakna. Ari si Jupri jep manehna teu ngomong deui gap kana teko. Cirilik nyucian cair got nginum meuni ngaleklek. Kawantu hanaang ti corona asa tuhureun. Kumaha tuh bah lamun Nyi Mayang teh urang teangan deui ku sararea. Da sigana moal jauh ti wewengkon ieu. Ceuk si Juha mere usul kanu jadi guruna. Sangkan neangan deui Nyi Mayang. Benya Juha. Si Mayang kudu ditariangan deui. Sareta lamun geus kapanggih gancang mawa ka hareupeun dewek. Kumaha we ari carana mah digusur oge teu naon anu penting beunang. Bah keun isukan mah Nyi Mayang urang tariangan deui ku sararea. Sarta urang ubek ka unggal tempat. Tak kitu haja Juha. Jupri peka dinya silaing leureuk heula. Bisi rek dahar peka ditu da geus saja. Ya bah, uring rek leureuk heula teu kuat capek jeung awak nyeri. Samalah beuteung oge geus lapar meuni murilit. Tembal si Jupri terus ngaleos ka tukang kebat kapancuran. Sedengkeun Ki Badrowi jeung anu sejena neruskeun deui ngobrolna. Kasugri kaum dangu gancangna carita urang kocapkeun 2 minggu geus kaliwat. Ki Badrowi jeung sakabe anak buahna nyucingan imahna pakuwu sareta ngawasa di eta lembur. Ari ku saliwat mah kayaan lembur teh taya bedana kawas biasa bae. Sok padahal sakabeh pangeusina ayeuna keur dirungrung ku rasa kabingung, diudag-udag ku kasusah. Sabab ayeuna maranehna kudu daek nyumponan kana pamentana Ki Badrowi anu matak ngaberatkeun ka balarea. Jag urang tinggalkeun kayaan di lembur Sindang Sari teundeun sakedeung. Insyaallah engke kahareup baris kasampeur deui. Ayeuna urang malikan nyaritakeun deui kayaan Nyi Arum jeung Ki Japar anu keur aya di Tegal Honje. Nyaeta di tempat padumukan Nyi Mayang jeung si Nini. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi perhatosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.